Wilujeng tepangdangu sareng acara batuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya saparat hanca bade neraskeun hanca dongeng judulna Jelodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-11. Aki dulang kojengkang ngalengkah nyopot mekong diisi ku cai teh. Karinyem aki dulang mapatkeun elmuna ditojokeun kana cai dina mekong. Atu anak buah naga hejo kabeh timpalan cerong ngaratasi miting. Leguk aki dulang uyuk cai anu meunang ngajian geus kitu semrot beungeut naga hejo di bura. Kitu deui anak buah na kabeh nu keur ngarariung bari timpalan cerong teh di buraan. Ne atu ai breh teh nu tadi katingali lodaya teh ayeuna mah sidik aki jantra. Puguh sakedapan naga hejo jeung anak buah na ngarasa kaget. Bari naga hejo mah ngarasa reueus kamu jadi guru bener-bener luhung ku ilmu. Waduh, gue si jantra geuning bah. Nah tu tadi titinggalian kuring si galodaya bodas. Hampura we dah. Aduh, suminta hampura dewek euy. Cek naga hejo boga rasa era. Anggeusna mah kudu jadi guru jeung ngakap ku babahanana. Teu naon memang ilaing jeung barudak kasilem. Salah titinggalian tak kitu disebut aji kahemongan teh euy. Tainya rek dikumaha jelema teh ku ilaing naga hejo. Bari di kumaha bah? Dipenta tanggung jawabna tidak perkara anak buah kuring. Mestiluan korban si Jandra. Pek wae sakadares dipenta tanggung jawabnya mah. Ngan omat ulah nyupika di paragat ke nyawanya. Bisi ngajadikeun huru harang kena euy. Waduh bah. Euy, beneran tarina euy. Bawa ka tukang-tukang. Naga hejo marentah ka si Burui kalawan teu leleda si Burui dan udaran tali. Nu dipake ngaringkus aki Jandra. Sanggeus udara terus dibawa ka tukang kuopatan samalah naga hejo ge nuturkeun. Datang kabipireng leungeun aki jantra dibincang kana tangka cereme utama ini. Kojengkang naga hejo ngalengkah pok ngomong kahareupeun aki jantra nu teu kecet-kecet. Jandra, ngarti si laing bangna dibawa ka dieu ku barudak lewek ha? Sedengkeun aki jantra batane malan anggur mencrong kana beungeut naga hejo. Bonge sia teh ha? Ngomong si aki-aki lebokon tetelo. Pokna mani kasar gariha tate tetep aki jantra ngabedem. Atu puguh naga hejo jadi nafsu kalawan eueuh ras-rasan. Cebet beungeut aki jantra digitikan. Nepi ka irung aki jantra boborot ku getih. Beungeut semut tutung da puguh teungilan naga hejo teh. Teu jeung jeujeuhan ari katamah-tamah. Dan paling naga hejo nu beulah kenca aji sumuh hunting. Tapi sakitu mah pikeun aki jantra kawilang tahan. Buru-buru ngaguak teh malah teu karajat-karajat. Lamun ningang kanu kitu-kitu wae mah bah. Nu suwung ku ilmu sepi ku pangarti sigana moal teu gagara bagan ulah-ulah kalenger teh eling. Krowok baju kampret aki jantra dibebekeun nepi ka awakna ngabuliklak katingali tulang iga norem. Nongerak kawas gambang. Da puguh aki jantra geus kolot malah nyedak kapiku. Geus kitu ku siwal naga hejo ngaluarkeun sabeti buntut cucu. Dina jero kampretna nyaan jelema eueuh pisan rasa di kamanusaan. Sakitu awak aki jantra cek paribasana kali kulit jeung tulang teh lain bobohongan. Harita naga hejo ngaraketkeun awak aki jantra ku buntut cucu ngarangketan. Aki jantra ku buntut cucu tepi ka raca satapak cabati. Getih nyarak celakan tapi aki jantra saukur peureuh. Sigana teh geus pasrah masing rek terus diparagatkeun nyawana oge. Geus teu sumareang ka tukang. Waktu dirangketan dina batinna gerendem. Gusti, mangga disimabi nyangakeun rasa pangawasa. Raga sareng nyawa teu ngagaduh-gaduh. Angin Gusti anu kagungan, ya Allah Gusti nu Maha Agung. Nanging langkung dipayun disimabi jadi hapunten. Tina sagarupi dosa perdosa anu karaos sareng teu karaos ku disim abdi. Kitu gerentos batin aki jantra harita bari panon mah tetep peureuh. Sirah ulah kagigir disangka ku nyaksian aki jantra nepi ka hanteuna palastra ku panyiksa ti jalma nu teu boga dasar di kamanusaan. Geus kitu euy. Nabus nyawa batu di lain lanak. Keun isukan pino deui ku sararea saurang 3 kali. Cik naga hejo bari ngasupkeun dua deui cabati buntut cucu kana jero kameja tuluy ngaleos dituturkeun ku anak buahna opatan tuluy ting kalacat unggah ka imut. Sedeng aki jantra macul memang kaning harita hujan geus mimiti ciup-ciup. Beuti sakumaha di ujung-ujung geretek we ngagebret di barung ku sora gelap ting beledang.
tinggurinyai angin ngagelebung surah hujan nyor ngaguru nyaan hujan badag menisigan menang nengteng ke tilhur langit gurila predag gelap terus-terusan ting beledag di barung ku angin pohara gedena matak paur mata keung katangkalan tinggal leok dan daunan ting korosak ting kerese sabudur madhab poek nungkleng butarata keur mah poek nyedak kapeting diuluku hujan angin anu sakitu pohara gedena suara guludu ngenerkeun jagat sigen merek kila-kila baka datang napi amaraheun anu ngajadikeun banjir getih Rajapati harita Aki Jantra meniku Yunus kehujanan teu usik teu mali keur mah leungeun duanana dibincang kaluhur tapi ari napas nama aya keneh ngan wallahu alam binurut kumaha nasibna Aki Jantra naha terus ponok umur naha bakal panjang keneh sabab perkara panjang atawa ponokna umur teu bisa ditangtukeun kusing saha bae ge kasebut ku manusia angin Allah nuninga nangtukeun kana patokan hirup sakabeh insan tadi ge aya kekecapan usik mari kersana Gusti obah jeung rasa pangawasa kersana Allah anu maha kawasa hampir 2 jam lilana hujan kakararaat kari angin ngagelebung jeung sora guludu gegeledegan ti jauhna jempe sora hujan disambung ku sora sasatuan biasa liar ti beuting geus mimiti di sarada kayaning bangkong jeung bancet menirecet kawantu tempat nampul ka pasawahan jeung solokan ciang-ciang jeung cari cangkas patemalan nyedek kapeutingnakeun kadenge sora lonok ting keureuleung ngahudangkeun rasa keung mangkaning patempatan sakitu geuman camadab teu kadeu ngupetkeun curug-curug acan buka pukul sabaraha harita saluareun wawangunan meuni sepi jempling rehe comrek kitu di jero wawangunan kasebut hiji imah panganyerkan naga hejo meuni jempling padahal harita naga hejo masih keneh nyilu malah keur diparencetan ku anak buahna duaan di kamar sabagian anak buahna caricing ditepas seolah-olah keur ngajaga desa kumaha lila anu keur marencetan teh lalenggutan tunuhun akhirna reupe pareureup kitu deui naga hejo terus sare kitu deui para mitra nu ditarepas geus tinggoloyo ngaredeng sawareh dina babalean sawareh dihanap ting rarengko ngadu tonggong ditekung si sawatara menit kabeh ujung-ujung talibra mir dipukul bayu kerek penting salegrek jegung surah anjing ngagogong ti jauhna disambung ku babaung meni melewung lama mulai ke jemplingna peuti keak-keak manu koreak disada hanap nakar sidang ayapak luhureun suhunan imah naga hejo sirit uncuy ngelak pipireun imah dina dahan tangkaran malah make aya sora manuk legung sagala lamun sebeuting harita aya keneh nu nyaring da kawasna moal teu ting puring ka bulu-bulu kasieun jeung ka keung geus teu katurunan komo kitu patempatan geuman ku tatangkalan tapi keur Aki Jantra mah nya oge aya di luar bari waruga raca ceda tapak disiksa bungit careuneup tapak diteungeuh jabaku Yunus kahujanan sigana teh teu mikirkeun kana kasieun jeung ka keung geus tega kana lara tega kana pati tok badak tok mau pasrah lillahi ta'ala tapi ari batin mah nya kitu saeutik bedena keur Aki Jantra rumah satu marima gede dosa ras kana laku lampah baheula zaman keur jajangkar keneh tukang telenges tukang sasangklang ngancan pernah luas maragatkeun nyawa batur dan nyatu para mitra nurut tuncek beja Aki Jantra teh runtuk nyawara geus kaceluk ka awun-awun ka koncara kajana pria kajam pering angin-angin can pernah ngalaman rag-rag makalangan dina jojoh patutunggalan ngalap elmuna lain bisa urang dua urang aya kana welasna urang samalah kungsi ngalap ilmu kadunggalan segala tapi sanggeus pru kawin kanini asem ilmu kitu teh geus dipicin sabab baheula anyaran hahadean jeung nini asem kungsi ditanya kungsi ditaleku pimitohaeunana pokna teh teu naon anjeun rek miharep ka anak abah ku abah moal burung diidinan ngan abah aya pamenta ka anjeun nyaeta perkara ilmu nu dipuhit ku anjeun bari moal matak maslahat dunya akhirat supaya dipicin heula kitu dina pamenta pimitohaeun Aki Jantra baheula kulantaran Aki Jantra saking suka saking boboh kanini asem nya diturut geus sakumaha pamenta ti pimitohaeun perkara ilmu kadunggalan jeung asihan anu atawa anu disebut jampe pamewet ka awewe dipicieun sabalah sumur
susuh perak dinedam palingin ge dipicu. Lumatak ayeuna Aki Jantra dibabukan ku Cameti kuat karaca gertihan. Baheula mah tembonging dibabu ku Cameti sana jadi kadek batan budak kelakang bule. Ngan acan we dicoba ku dieu. Waktu beuki nyedek ka peuting beuki jemping. Anjing terus-terusan babaung lama. Geus puguh sasatu anu sejen mah asa beuki rame. Heuleut sawatara menit nu sarare geus talibra kabeh. Dipompok imah naga hejo aya nu jujuring kangan siga jelema. Sakapeung les eueuh duka ka mana losna. Sakapeung curelat ayeuna curelat terus surungkur salingker. Anyog ka hareupeun imah naga hejo reg-eureun tuluy nyalingker deui ka gigireun golobom. Si horeng si mana horeng para mitra nu jujuring kangan terus surungkar salingker teh lain jurig atawa diriba. Tapi yakin jelema saurang awewe pakeanana geus rarawe. Dirumaikeun panjang ngaduka teuing saha eta awewe nu kelebetan peuting harita sabab eueuh nu nganyawankeun. Kojengkang ngalengkah tuluy ngareretan ka anak buahna naga hejo. Keur tinggal luhur ditepas kereneng eta awewe ngagereneng. Jereun dadana bari panun runut rinat cigan ngabagi rere. Ieu urang manusia-manusia nu jaraha teh nya. Dieu kanangna tapi ngan aya 5an geuning. Menurut kencik beja mah make aya kana 50 urang leuwih. Di mana tong sawareh deui cenanya? Moal di jara rumah kitu atawa aya di tempat saja bati ieu. Nah, sedang gegerungan. Di mananya di jero kitu? Tapi kadengena masa dari luar ieu teh. Kitu gerentes hate awewe ngadedengekeun kana sora nu hahareuman. Kalacat eta awewe teh ngalacat kana golodog meni ati-atina keur. Geus kitu korongkang rongkong bedog. Anak buahna naga hejo anu manangoh dina siraheun ngan tuluy dicokot. Juru turun tuluy sasalingkeran ka pompong imah. Bari mawa bedog. Sedeng panon tetep runut rinat ngabagi reret ingis aya nu nganyahoankeun. Kitu deui ceuli meuni teu cirikna rarancung ngadedengekeun kana sora nu rumaruhun. Mugi lila kadenge asa atra kilek mali kabeula kulon. Bereh katingali ku awewe. Siga aya nu ngabelegedeg deukeut tatangkalan reg-eureun panun manco neges-neges ceuk pikirna naha jelema nu lain. Tapi sora datang nepel baginya pisan nyaan ditilik kana kitu nama eta awewe ka cilalu deungeunana. Kekelemetan sorangan pur geus sakitu peuting. Serek bedog dilugas lalaunan terus ngeteyep leumpang ngadeuketan ngabelegedeg tadi. Bari geus siap sadia nyekel bedog panjang. Ana bereh kebeg eta awewe ngakebeg riwas kat ningali aya saurang jalma leungeunna dibincang. Sanggeus deukit pisan tetela jelema atuh pok eta awewe teh haharewosan. Saha cing ngaran? Da kuring marek naon marek naon anjeun aya kanyari. Mun anjeun nyarita mah mun sababna anjeun dibincang di dieu. Pokna teu sirikna paadu irung jeung nu ditanya sabab can sidih kana rupana ku poe teh. Para mitra anu mulia, harita Aki Jantra nemalan semuharosos. Aki ieu mah temal bari sirah tetep mulahe. Aki saha? Eta awewe nanya deui. Aki Jantra. Pokna kebeg teh eta awewe ngagebeg reuwas jeung watir si horeng Aki Jantra. Ya Allah, Gusti Maha Agung, kutan Aki Jantra ieu teh. Ceuk eta awewe bari geus teu mikirkeun kana naon-naon. Harita tambang dipake ngabincang leungeun Aki Jantra dikeut ku bedog. Sanggeus lesot teu kungsi loba pertanyaan deui gancang di bawah init digodeng. Sedeng leungeun Aki Jantra dibelitkeun sabelah kana beuhung. Di bawah init ti eta tempat terus kukurubutan kanu suri. Sigana geus teu mikirkeun sieun ku itu sieun ku ieu. Sanggeus rada jauh di tempat naga hejo rumpuyuk Aki Jantra ngarumpuyuk. Taksiran teu kuat ku lulus atuh kapaksa eureun heula di sisi kebon awi. Heuleut sawatara menit terus init deui eta tempat sabab sieun aya nu nyusul. Nyai, Aki teh geus teu kuat nyai. Ceuk Aki Jantra sora asa beuki harosos matak pika salempang. Bari tereg eureun ampir-ampiran rek nudupruk. Wayana Aki urang ngeureuyeun. Bios laun-laun oge tibatan di dieu mah bilih aya nyusul. Ceuk eta awewe keukeuh ngajakan ini.
Wahai Nyai, aki mah tinggalkeun geulis. Sabab dipaksakeun oge aki teh moal kuat. Keun bae aki mah ngajoprak karibanusan oge. Sabab aki geus beda rarasan. Aki geus ridho dipundhut ku Gusti. Ngan lamun Nyai nyaho ka sinini, aki amanat pangnepikeun ka sinini. Aki minta dihampura. Bisi aki luhur saur bae care ka sinini. Kalawan bejakeun ka sinini kudu ridho. Ku aki ditinggalkeun ti heula. Padahal Nyai geura init. Geura jauhan aki geulis. Bisi hidup ka bawah cilaka. Ya Allah, mangga Gusti disim abdi geura punut. Disim abdi Gusti geura punut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aki jantra ninita idit kaeta awewe bari amanat. Minta dipangnepikeun kana Nyi Asem. Tapi eta awewe tiba tandaek ningalkeun aki jantra malah rigidig bae aki jantra diganggu. Bari siganu hampangina karena puguh waruga aki jantra leutik turang kebong. Tapi sakapeung-kapeungeun diecageun reureula. Delila rigidig diganong deui geus mikirkeun kana karagam. Sabab aki jantra geus sakitu kakolotanana geus nyedekapikeun. Sanajan ceuk paribasana tunda karayap dibelaan leueur kunang iteup poe kunang damar. Bari nyerang ka tempat nu saruni akhirna mah teu burung anyong kanu dituju. Nyaeta ka imah aki jantra. Harita geus manjing kawanci subuh samalah geus kareung hawar-hawar sora nu azan. Cag aki jantra diecagkeun ditepas tuluy eta awewe teh ngagero bari kaketrok kana panto. Nini pokna kabeneran pisan Nyi Asem kakarahudang. Samarah geus kaluar ti kamarna ngadenge sora awewe nu ngagegero teh Nini Asem rada leuwas. Gendeng nyarita jeroeun dadana bari mencrong kana pelebah panto. Aeh saha cenah waya kiwari sada nu ngagegero ka aing. Malang siang lodaya ngagegero ka aing. Aduh, kumaha atuh mangkaning si aki can balik-balik deui. Ari teu dibuka sok sieu jelema nu wawuh. Ari dibuka sieutnya lodaya bodas. Leung lamun teu ngaganggu ka aing, ngarajang lamun ngaganggu ka aing dikerekep aing meureun. Duh, aing teh moal panggih deui jeung si aki. Yang nyaholah ku aing rek ditemonan, si nya jelema wawuh. Kitu gerentes hate Nini Asem. Sedeng awewe anu mawa aki jantra ngagegero bangun teu sabar. Nini punten buka heula pantona Nini. Pokna deui. Kelanan. Tema Nini Asem kulutrak ngalaan tulak panto. Brai dibuka harita si horeng si mana horeng. Saurang awewe keur ngajanteng hareupeun lawang lari teu pati sidih kana rupana da puguh poe. Bade ka saha Nyai? Tanyana bari neges-neges. Mahajawe Nini bade ieu ngajajabkeun si aki. Temal eta awewe. La ilaha illallah na kunaon geulis. Ya Allah aki kunaon aki teh ha? Ceuk Nini Asem ujug-ujug gauh pecerik bari muru aki jantra salakina nu keur nyang saya ditepas. Yos Nini ulah ka ditaros naon-naon. Urang bantu heula ka lebet. Regenyeng Nini jantra dipangku samalah Nini Asem ge milu mangku. Palebah sukuna koloyong. Nini Asem ka kamar nyokot angel goledag aki jantra digolerkeun di tengah imah. Aki kunaon atuh nyaleh teh aki? Aduh Gusti nu Maha Agung. Geuning meni raracak ieu awakna oge Nyai. Aku naon atuh si aki teh? Hing Nini Asem geus teu kaampeu ku picurikeun. Terus rawah riwih bari ngarampaan awak aki jantra meuni camewek. Ari ku kitu teh mah pantes rek camewek oge sasak di bawah sapeuting. Keur matas kahujanan tambah ka ibuna. Rupina mah anu nyiksa we Nini. Di mana kapenakna teh geulis? Nini Asem ngareret ka eta awewe bari manehna ge. Ku waktu ieu carinakdak ngarasa watir ningali waruga aki jantra rarac-caracan. Kapenakna mah di ditu di tebing Nini di sisi gunung. Eta ge kaleresan we kapenak ku abdi nuju dibincang kana tatangkalan. Mun buka saha nu nyiksana mah. Nyai ngana carios dibantu ku abdi teh ka dieu Nini. Temal eta awewe ngejelaskeun sawajarna. Geus kitu ret aki jantra ngareret ka Nini Asem. Pok nyarita haros-hos. Ini hampura aki teh rumah sa aki sok suntuk sendaka anjeun.
Kalawan anjeun ulah leutik hate, ulah dipake aral subaha manaki geus milik diri kami. Nini cokot kaditu baju jeung calana bodas. Hupikeun ka si Nyai karunya pakeanana menira rawe kitu. Taksiran tika karait balas ngaganong aki. Tung kaditu nini cokot pikeun ka si Nyai hitung-hitung males kana kaadian manehna. Cek Aki Jantra nitah nyerenkeun. Baju jeung calana bodas nu geus dibikeun ti heula ka karna. Titingal ti rodaya bodas, koroyong Nini Asem ka kamar teu geus kaluar deui mawa bungkusan pakean. Saat itu nagigirin Aki Jantra kalawan ku Aki Jantra diasong-asong ka eta awewe. Nyai gelis udah pake ucu. Lain Aki ngahinakeun ngan karunya ka Nyai ulah make pakaian rarawek bisi orat. Pokna deui. Sabios Aki ulah masian anggean sagala. Angge anguran aku Aki, cek eta awewe kekepehan teu daek narima. Ulah nyampik pangasih Nyai gelis. Tarima ieu teh kaingetan ti Aki. Hitung-hitung Aki ngajimatan ka hidup. Aki ridho lahir batin gelis. Sabalikna lamun teu ditarima Aki teh ngarasa dosa. Aki Jantra keukeuh ngasong-ngasong pakean. Sok we tarimakeun ka dinya Nyai kanya ti si Aki da jeung sanyana awewe teh teu pantes make pakaian rarawe kitu. Matakina katinggalina oge. Sok tarima ka dinya ucu. Mana dipasrahkeun ge ku si Aki tananing ridoeun. Nini Asem mairan nitah ditarima. Atuh kapaksa. Sanajan teu butuh ge ditarima sabab sieun nyerieun hatena. Aki oge nini abdi mah tadi gitu pamrih kana pamulang tarima ti Aki sareng ti Nini. Abdi mah sejanulungan ka Aki nanging insyaallah ari keukeuh sareng keukeuh. Ku abdi dicampi lahir batin dijimatan anggean ku Aki. Atuh nu salajengna abdi teh bade unyuk permios we Nini. Sanes abdi teu sono. Atanapi teu nyeri ngaraos hariwang ku Aki. Mungku margi abdi teh nuju aya ka peryogian kene. Bade permios we kalawan abdi ngaduakeun ka Aki. Ulah kateterasan sing enggal damang deui Aki. Cek eta awewe bari nyekelan kana leungeun Aki Jantra. Bade ka mana atuh geulis enggal-enggalan teuing. Heula atuh Nini bade nang ngeurecayi heula. Teu acan ngaleut-leut acan apa di teh. Hatur nuhun Nini kana pangangkeun mah. Kumargi abdi aya keneh ka peryogian gampil ke sanes waktos. Abdi ka dieu ngalayad Aki. Salajengna mugi Nini ulah kirang-kirang ngahapunten. Ku abdi diganggu mangkaning nuju raos-raos kulem kene. Ih, teu geulis sawangsulna Nini nu kedah dihapunten direrepot ku si Aki. Kalayan sakali deui Nini ngahaturkeun nuhun geulis. Sami-sami Nini. Mangga atuh dikantun ku abdi. Sing enggal damang we Nini. Mangga Nyai hatur nuhun ku Aki ditulungan ku nu geulis. Para mitra sadaya. Atuh harita ge Aki Jantra tuluy nyarita barang ngadenge wanoja terek ini. Nyai nuhun, Aki geus ditulungan. Temal Aki Jantra sorana asa beuki peura. Geus kitu mah koloyong eta awewe kaluar bari mawa bungkusan pakean. Ceut turun tuluy ngaleos duka ka mana korolosna meuni asa sakolepat pisan. Asoheula para wargi. Asem harita para wargi sadaya tuluy nyarita. Tah deuleun Aki. Ari jadi jelema kudu nurut kana omongan. Sanajan kami kasebut pamajikan anjeun ge wajib ngomongan. Kitu sotenan lain geuleuh lain ewa tapi nyaah ka anjeun. Kapan ari geus kieu mah saha nu ngarasakeun saha nu susahna. Teu puguh-puguh ngadondek nyusul-nyusul si Kujang. Lamun ingeteun ge manehna ka dieu nempo ka urang, lain urang nu kudu ka manehna. Kapan ceuk anjeun ge si Kujang geus nyieun sampela ka anjeun. Kari-kari diteteang wae ngadisiksa ku si Kujang anjeun teh Aki. Cek Nini Asem setengah nyeukseun ka Aki Jantra. Lain ku si Kujang. Jadi si Kujang mah cantum si Tepung. Ari geus ku saha tuh? Na ku si Wira. Na ku lurah hormat atawa ku urang dieu. Nini Asem nyesadak tumanya bari neuteub kana beungeut Aki Jantra katingalina pias.
Nyau kusasana dah tu bau di mana jalanku gede ini. Minta cai kami hayang minum manusia isya. Tuduakeun heula ku maneh nini ngarah kami longsong. Laki jantra teu hararesen ini asem nyolongkrong. Meloyong ka dapur nyokot cai tiis tina keni di wadahan kana bato. Tuluy geus norojo song dibikeun. Yo aki cai teh. Muaan heula atuh ku maneh sia nini. Aki jantra keukeuh nitah ngaduaan. Gerenyem nini asem ngadua ditojokeun kana cai tutas ngadua kuniang aki jantra cengkat. Samalah dibantu pudukna diangkat. Regot-regot aki jantra nginum menibangun minah naker geus kitu goledag gendeng deui. Ini ulah ka mana-mana euy cicing we di dieu tungguan kami. Pokna deui mung ditinggalkeun. Wah ka mana-mana aki da teu boga pigaweun ayeuna mah. Nini asem gek niuk nijieun aki jantra. Keur ngalempreh matak pisa lempang. Menang sawatara jongjongan ini asem jeung aki jantra jarempe. Sedang nini asem gawena neuteup wae kana beungeut aki jantra bari ngarampaan dadana. Deuli dapok aki jantra kakara nyarita deui sorana angger wae haros-hos. Nini, Iya kami mah teu ka mana-mana aki. Rek naon atuh? ari budak awewe nu mamawa kami ka dieu teh saha jadi euy? Cek aki jantra maksudna nanyakeun budak awewe nu ngantirkeun manehna. Ih, puguh kami ge sapok-pokkeun rek nanyakeun ka anjeun. Puguh kami ge teu apal kana rupana aki. Una saha dunya kaduhung tadi teu ditanyakeun ngaran jeung padumukanana. Hongkong manehna kabulu lusuh kabulu ini deui. Eta puguh kami ge poho deui aki. Bukan gempeur we ku anjeun. Kelanan aki kami rek mirun sineung heula ulah ti isin teuing di habu. Cek nini asem merejat nangtung. Tuluy ka dapur mirun seung ari aki jantra mangalempreh we di tengah imah. Sakapeung-kapeung kadenge ku nini asem humaruru. Para mitra anu mulia nu sami-sami ieu ngadangkeun hidungi. Nah saha atuh istri nu nulungan aki jantra teh? Nyanyi Mas Nurbaya atawi Nyisari putra lurah hormat. Jalaran ti dua lemur aya nu kaicalan ku dua murang kali istri nuju Sumedeng rumaja putri. Rupina soa moal kauninga dina waktos ieu tantos kapayun bakal kauninga ku sadayana. Sareng kumaha nasibna aki jantra, kumaha ari karna tiasa patepang deui sareng aki jantra kali nini asem. Saha nu janten lalakon dina lodaya mamalihan kapayuna sumangga perhatoskeun salajengna ieu carios kalian langkung pogot ngadangkeunana. Tinangtos bakal aya tarung ngadu pati antara dua jawara jojoh patutunggalan ngadu jajaten, ngadu ilmu, ngadu kekuatan. Waktu teras nyerelek ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, bulan ka bulan, malah mah kacaturkeun ti sabada aki jantra disiksa ku naga hejo. Kalawan aya nulungan ku saurang wanoja kurang leuwih geus 2 bulan lilana. Kajahatan para rampong asa beuti meuweut. Ti sirikna unggal peuting aya Raja Pati. Aya kajadian atuh rakyat-rakyat ti unggal pilemuran tabah tagibu. Komo nu dipake anelan kajadian ti karna keur maluruh Nyi Mas Nurbaya blengles eueuh beja-bejana acan. Duka ka mana para mitra sadaya kaayaan karna kitu deui perkara Nyi Mas Nurbaya duka kumaha nasib. Para mitra kaomdang atuh puguh we kanggo Ibu Rokayah mah seueur nganggo. Sering hujan citangis emut kanu janten putra kudu ka mana deui maluruhna. Diteangan oge ku sararea weleh teu bangih rartanana pisan. Kitu deui Ibu Ramana Nyisari pada nganggo sudah tuang sudah pulem teh sanes bobohongna. Nying hareupan peuting asa sumingki nying hareupan beurang pon kitu keneh. Rea karingrang ku ayeuna rampong-rampong terus ngaranyah ka unggal pilemuran. Malikan kana kaayaan di lembur pasantren dina hiji poe ajengan Abdul Soleh ngempelkeun masyarakat. Kitu deui para santri karumpul di madrasah manihuri usi. Celengkeun mamajengan Abdul Soleh nu ngaran sasauran. Para wargi, jalur istri, kalayan para santri sadaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema masyarakat meh bareng. Alhamdulillah wa syukurillah. Sabada manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Simkuring teu hilap ngahaturkeun ka sadaya masyarakat nu
parantos kersa ngaluangkeun waktos ngaluuhan kana angkiran simkuring. Daya sanes ku ayeuna para wargi sadaya diangkir ku simkuring. Maksudna ngayakeun uar pangajak ka sadayana. Mangga tingawit ayeuna urang sasarengan ngajagi kana kasalamatan urang. Kalayan ulah hilap urang sadaya disarengan kumanyatkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang sadaya aya dina rahmat mantena. Jalaran beuki ka dieu asa beuki harengheng kaayaan teh. Asa beuki ringrang tina perkara meuweuna jalma-jalma jahat. Kumari kitu mangga ti ayeuna urang sasarengan ngajagi keamanan. Nu hartosna urang kedah carincing paguh kancing saring sekti paguh ikan. Sajabi ti kitu simkuring nenda bantuan doa muga-muga pun anak Nyimas Nurbaya aya dina lindungan sareng rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh rakyat-rakyat anu hadir para mitra nyebut amin menirageun. Oge ka para santri-santri sakabeh mama amanat karanyeun. Oma sing ariatna bisa gigireun waktuna tolabul ilmi kalawan kudu milu ngabantu kana keamanan di urang khususna di lembur pasantren umumna sadesa urang. Memang amage teu ngarepkeun kana kajadian waris ngarugikeun ka sadarea. Sok sumawona mama boga itikad rek khianat ka sasama umat Allah. Tapi kulantaran urang memang meunang ancaman ti jalma-jalma nu teu boga dadasar di kamanusaan. Ti jalma-jalma anu ingkar tina hukum agama jeung dari jama nya kapaksa mama oge rek singkir. Tah jiga namah dicukupkeun sakitu bae uar pangajak ti simkuring. Lantaran kitu ieu waktu geus deukeut ka magrib. Urang pungkas kudoa Robbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para mitra rakyat-rakyat harita nyebut waalaikumsalam. Geus kitu mah para wargi buru dua kalawara ti madrasah terus baralik sewang-sewang. Terus sakumaha langong sora nu azan di masjid. Pentingna masyarakat jeung para santri di lembur pasantren kabeh di luar ngajaraga di masing-masing guruanana. Sajabana ti marawa pakarang sabogana. Atuh tu tinggalin ari kohkol mah pikeun mere tanggara di mana aya kejadian atau bahaya. Atuh di bumi ajengan Abdul Soleh aya sababaraha urang lalaki keur ngawarangkong di teras. Sajabana ngajaga teh sambian tunggon garwana ajengan wireh teu damang tina alatan mika emut bae kanu janten putra tos ampir 2 sasih lamina teu aya wartos-wartosna acan. Upami kitu teh mah para mitra kanggo Ibu Rokayah garwana mama ajengan Abdul Soleh sami sareng kalaleban ku ingkang putra. Sanes mamaluh biagi jantra teh asa teu katingal ka dieu mamasun ana teu damang kitu cek saurang lalaki katelah Mang Rubinta make ingeteun ka aki jantra. Matak uleng we geus ampir 2 bulan ayeuna eueuh ka dieu duka gering duka kumaha puguh kuring hayang dirasa gok-gokkeun samalah aya pikiran rek ngajurungan itu ki benul sina nempo disinya ki jantra gering waler mama ajengan Abdul Soleh torojo saurang awewe pamajikanana Mang Rubinta norojol di kamar sarta pok nyerita kapayunin ajengan Abdul Soleh nuju ngobrol. Mama itu nyi masih ngagentraan ame teh cek pamajikanana Mang Rubinta. Aduh korejat mama ajengan Abdul Soleh ngadeng sapertos anu leuwaseun enggal kalebat. Aya naon ibuna? Karos ajengan Abdul Soleh gek calik gedengin garwana. Paran sumping nyi mas teh amanah. Rokayah naroskeun Nyimas Nurbaya putrana. Mata kaca ibuna tapi keun we ulah dipikiran teuing sugan ayeuna atawa sugan isuk datang. Da sapira kudu ingeteun mah kanu jadi kolot.
pijang karena aya Ibu Rokayah terus naroskeun karena karena gitu datang deui ibuna buka teuing can kapanggih terus neneangan teuing kumaha teh sanaya beja-bejana acan barajengan Abdul Soleh pamuluna alun Nyimas kamana atuh hidup teh ngadoduas ninggalkeun ibu aku teuing Nyimas sarupa kitu marek nyiksa batin anu jadi inung bapa saur Ibu Rokayah segeruk nangis deui wanita sirik nami dangdang kaemut sareng kamalang kaingkang putra teu tiasa dibangbalerkeun ku naon rupa atuh ningal kitu mah kangge ajengan Abdul Soleh ngaraos kacanak alitman kumaha wae atuh ibuna nu nariangan teh wanita sirikna unggal poe muka ditu muka dieu tapi waleh we tapi kapoe teh manggih raratan-raratanana acan kitu deh karena neangan ngadon blengles atuh cobian we amana pilari kaki jantra manawi karena aya di ditu jadi anjeunna bade ka dieu ngaraos isinin ku urang eta puguh mah gaya pikiran rek neang kaki jantra samalah dieu tas dicaritakeun kalaupun kieu binta cobi atuh pilarian ka ditu amana ulah ku ama bios ngajurungan we saha we ti dieu mah ngajurungan si Benul sareng itu Jang Toib nyake urang geroan heula si Benulna balar mama ajengan Abdul Soleh teras keluar ti kamar gero nyauran badegana Benul mulan tema si Benul gancang nyampurkeun ka jero nyebut kula ngem 3 kali teu sirikna purat perot ami banyak naon mama tanyana semu eungap dari maneh sok angger wae nyarita Benul lah ngapkeun kadengena oge mana ni we ami mama dan biasa ni romi tema si Benul da geus kitu bakatna teu bisa dirobah deui bumeh tadina para mitra tas gering panas mana naon mama pokna ari Jang Toib ka mana Jun ayah Jun Majun nunuknya tamu kieu Benul cing diukeula sakedeungnya mama rek aya picaritaeun gek ajengan Abdul Soleh cali kitu di badegana diuk pahareup-hareup ayeuna maneh wayahna jeung Jang Toib kaki jantra pang nanyakeun naha ayauna karena di ditu ngabine ngabinan lain kaki jantra semua angin jantra jadi pokokna mah kaki jantra pokokna malah eta we nu penting mah pan maneh ge kungsi panggih lain ngan wayahna jeung Toib ka ditu tanyakeun soal karena aya ka ditu atawa eueuh bisi manehna aya ka ditu lantaran geus heubeul ka dieu boh aya boh eueuh karena di ditu perkara aki jantra mah kudu kairingkeun ku manehnya kumaha nah make jeung kumaha sagala dititah teh Benul ajengan Abdul Soleh rupi nu Benul nyuwun amni genap muin sareng mau nodaya jeung mama amni mah demi ngajian pisan nyuwun cek si Benul muringis inget ka mau nodaya kapan geus eueuh ayeuna mah teu lagi geus diudag-udag ku karena sama lagi eueuh nu manggihan lodaya bodas ayeuna mah jeung ka ditu idit ayeuna mah jeung Jang Toib saur mama ajengan Abdul Soleh ngeukehan ka badegana celengkeung manggu bintan nyamungan saya satu mama sareng abdi we ka dituna jalan Jang Toib mah nuju barang damel tah syukur we jeung ti binta mangarah balik nyaritana ka aki jantrana bisa sanggepna kumaha mama tanya manggu binta gek diuk pijireun si Benul nyaritana mah ka hiji nanyakeun karena aya eueuhna di ditu atuh kadua perkara ku ayana ku eueuhna karena di ditu perkara aki jantra mah sing kairingkeun ayeuna bejakeun kuring hayang panggih kitu bari bejakeun inungna Nyimas gering pangasun hayu atuh Mang Benul tema manggu binta merejat nangtung bari ngareret ka si Benul amni mane ngabantu heula arit tema si Benul bari ngarejat nangtung harima
karena nahaon mereka bawa ait segala benua si rek ngarit jukut rek ngalajukut mani teh saur ajengan Abu Soleh itu misalnya cuma ngarit jukut ini ayam meong lodanya di mana meong ngadondong kami di panjang baiklah temu arit segala tu dak mangga mah bedog ge buru-buru sing buru-burit ngatu mau di permios jung kali itu Mang Rubinta dah mata Ki Jantra sing kairingkeunnya insyaallah mah tema Mang Rubinta geus kitu mah teu lobat catur deui terus arinit jeung si Benua rek neangan karna bari nyusulan Aki Jantra sajeroning keur lempang teh bari nuturkeun Mang Rubinta si Benua gawenangan duah kieup bae da eta ingetanana sieun Pa Amprok jeung Mang Lodaya tapi kamu semesta cetet pitajong baramitra kitu ditiko sewan kana gawil da balangah bae atuh saja jalan sebuah digelendeng ku Mang Rubinta aya kadang ngorosak ge para mitra dina rungkun ngagurubung kuat kanubruk Mang Rubinta atuh Mang Rubinta ti totolonyong meh-mehan rek tikusna astagfirullahalazim naon ari mana bener tubuh ngedubuk dewe walau dewek tikus lu kalebak Mang Rubinta arada minggu amnya lo masuk bisa nggak amnya masuk memang ngarondong amnya tema si Bandung barinya bahkan ada terus ini di kebal rute saku mahalilana di jalanan da puguh lempang rusuh geus anjung ka panganyerkan Ki Jantra dan kabeneran harita meni jempling sigan keur aruh reng Mang Rubinta jeung si Bandung ngaranna Sampurasun Aki Sampurasun Mang Rubinta uluk salam kalawan ngagegero Aki Jantra menang 2-3 kali mauh nemalan tapi kabeneran harita dini asem tidak purek ka tengah ibu manehna ngadaingin di luar ayan uluk salam tapi teu buru-buru ditemalan malah bus we ka kamar nyampeurkeun Aki Jantra keur ngagoler sabab can sehat bener uluk disiksa ku kapala rampung muka telah sinaga hejo pok nini asem nyarita haharewosan Aki itu dulu aing ngagagerokannya nih bari ngetrokan kana panto iya Aki nini asem ngagebig-gebig awak Aki Jantra naon sia ini make ngagebig-gebig awak aing da kami macan bae ajan Aki Jantra salah arti lain ngagebig-gebignya nih sieun bae itu tuh aing ngagero-gero di luar ngagegero saha ngagageronya nih tarenge keun ayeuna ngagero bari keketrol kana panto saha aja nyaho teuing da can ditemonan ku kami oge sok si nu nyiksa ka maneh we beug nyusul ka dieu atuh lamun segiksa nyanen ka dieu da ka mana urang lumpat ini asem hariwangin boga timuru karampung nu nyiksa Aki Jantra salaki dah hayang nyaho temunan ulah ka dieu kumaha sia lamun sejelma jahat Aki wae hayang nyaho temunannya ka dieu asem lamun jelema nu teu wae bedakeun we kami keureueuh kitu atawa bedakeun we kami geus paeh kitu ari ngomong teh sok mana karep palias teuing bari oge cek ini asem tuluy ngoloyong keluar ti kamar ulutrak ngalaan tulak ana brai panto dibuka si horeng Mang Rubinta bade gana ajengan Abu Soleh nyampah ke tinjaran tengah hareupeun gorobong geuning Ki Binta panyan ini mah tuh saha we boro asa-asa rek nemonan teh kas di mana Ki Binta ini asem geus teu ruas deui ningali kaayaan Mang Rubinta di luar moe ngahaja we ini ka dieu ari si Aki ka mana mun meni saribek ieu aya si Aki keur ka Bancen ya punggah atuh Ki Binta tema ini asem bari bareng ngemparkeun samak salancar dina babalean ditepas kering geus sabaraha poe ni Mang Rubinta semureuwas bari ngalacat unggah gek Dariuk jeung si Bendur geus aya we kana sabulan leuwih mah atuh nyu beja-bejana acan ini nyu Aki gering atuh berhenti kamari we kuring ka dieu eta nyeri naon cenah ini biasa we penyakit geus kolot Ki Binta penyakit itu kunini ge karasa lah geus nyedak kapikun mah loba pisan nu karasa teh dina awak teh mana ini si Aki ini itu di kamar jeung ya ditu tepungan bisa yang panggih mah tema ini asem bari ngoloyong ka jero dituturkeun ku Mang Rubinta sedang si Bendul mah ngadaguan di tepas bus Mang Rubinta ka kamar sarta ngagero lirih ka Aki Jantra nu keur ngarengkol
saja je. Aki Jantra ngareret. Uring kiru binta. Oh, baru kiru binta. Bagai acuy, we menigeus lawas di lawas kakara temong deui. Ka mana ilain deui binta? Aya we kita ra ka mana-mana. Kunaon atuh aki teh? Temal mangru binta gek diupijirin Aki Jantra. Umata geus kolot deui we mun deui atas di mana ilain teh? Ngaja wae ka dieu binta ada atas di nu sejen tempat sejen. Aki Jantra maksakeun maneh muniang hudang. Ongkohan rada karesel ngaringkuk wae ti isuk-isuk. Budak ngaja ki perlu nama kai hayang panggil lume geus heubeut tara panggil-panggil. Atuh kaduana kajurung ku mamajengan, kajurung ku kersajengan. Nya, naon cenah ngajurungan silain ka dieu? Eta maksudna mah dititah nempo yang karna aya eueuhna di dieu. Sanjoba ti kitu diangkir ku mamajengan kudu ka ditu samalah kudu kairingkeun ku kuring kitu cenah. Nasaulillah ramari sadaya. Harita para mitra Aki Jantra turun nyarita. Ya lu binta. Keur dewek mah moal we turun cadu malah haloho deui ka lemur pasantren. Kapok basang jeula oge. Dewek ka lemur pasantren ngadon padang ada pungkurang ditu, samalah dewek ngadon aing mah heureup. Atuh dewek teh ngarasa kaget jeung diri hate. Nah dewek teh diangsangkan oge. Oh kitu atawa disangka juri kurang ditu. Kan perkara deungeun-deungeun mah. Ngaranna we deungeun-deungeun ieu we si karna kasebut incuku ku dewek. Dipiasih ti leuleutik, dipinyaah di bubudak. Ayeuna ngadon rek mahala ku halu ka dewek. Jauheun kana mulang tarima ka dewek anggur humayua. Dari dalam dewek teuras ka kaolotan mah jeung teuras ka si karna. Menang kahesian dewek jeung si Nini. Ya. Awasna tungtung hulu. Halu teh balik ngadagor manehna da. Ngan dewek inget kana kakolotan, kapaksa harita dewek ngerehan maneh, lumpat terus balik ka imah. Terus manggukna dewek, indit deui maksud namanya tarak nepungan di si karna. Bari dewek aya nanyakeun pasal-pasalna kamari, ngadon rek ngadagor hulu. Aku halu, ka dewek teh, acan kita pilih setengah jalan dewek ngadon anu megat. Kurampong gaya puluna urang, tapi ka dewek dojong patutunggalan jeung saurang rampong. Kulantaran dewek geus sakira rempona. Bari geus hidu teh meureun. Ningang bis keur apes dewek ye kreutis diri. Dewek teu kuat ngayonan malah dewek diraringkus. Terus ditaranggung kawas kabagong menang moro. Datang ka hiji tempat nu singkur beuting dewek disiksa ku cametin nepi ka awak dewek racak ieu. Ceuk Aki Jantra. Nyaritakeun tina kajadian nu karanapan ku dirina. Malah make muka baju nemongkeun awak. Katingali ku mangru binta awak Aki Jantra meuni raca satapak cameti. Harita para mitra sadaya ngan ayeuna mah geus rada gararing kari urutna ngagara langken. Masya Allah di mana disiksa Ki? Mangru binta ngajenghok para mitra sadaya harita teh. Teuing di mana can ka tempat dinya. Ongkohan waktu geus peuting deui ho. Dewek masuk jadi mikiran kana diri sorangan dulu binta. Naon kasalahan dewek ka urang lebur pasantren? Ngadon padang ada pung rek pada mahala. Kitu deui kudu jadi incuku dewek. Nah lamun ngewa teh ngewa kunaon, lamun geuleuh-geuleuh kunaon. Aduh lamun jahat geus ngajahat naon apa jadi dewek ka urang ditu. Asa poekeun mikiran dewek mah we. Ayeuna ajengan Abdul Soleh make ngangkir ka dewek segala. Keke heula kilah kuring mah ngarasa kaget we ku aya caritaan kitu ti Aki teh. Majarkeun Aki kungsi di karepung ku urang lembur pasantren. Jeung rek dipahala segala ku jangkarna incu kukut Aki. Niraha Aki ka ditu. Cek Mangru binta ngarasa kaget ku caritaan Aki Jantra. Basa kamari ieu kahalangan ku sabulan. Aki ngan keur kuring ngarasa kaget leun heureuyan. Memangnya harita masyarakat di lembur pasantren kungsi ngepung. Samalah kuring harita milu ngepung ki. Ngan ari ngepung Aki mah. Si haram teuing teu rumasa teu ngepung Aki mah. Mangru binta ngangles nyebutkeun teu rumasa ngepung Aki Jantra. Wah, saulah sok pura-pura Ki binta pamali euy. Sanajan dewek kasebut geus nida kapikun, teu salah deuleuan. Asa piraku dewek ngomong di dieunan, da dewek loba dosa. Da disangka naon kitu diri dewek ku ilaing, make dikarepung harita. Aki mah
Yo aki, kuring merumah sang ngepung, tapi ngepung mau lodaya bodas. Samalah nu tarung jeung jangkar ge ngayunan mau lodaya bodas. Rasa piraku diri kuring jeung batur salembur kumawa ngepung ka aki teu bububu. Sokomo jangkarna kesebut uncuk kukut aki hepan. Kumaha? Pangdengi lain teh sabada batur ngepung lodaya bodas. Aki jantra netep seukeut kana beungeut Mang Rubinta. Ya ngepung mau lodaya bodas harita teh. Temal Mang Rubinta sajelasna. Jadi dewek tidak akan lodaya ku lain. Lain direken lodaya dan lodaya bodas atuh. Malah harita tepan manon teh diheurap sagarupa lodaya teh. Diheurap beunang terus balak sumegdang rek dikepung. Rek ditareungeulan ngan kaburu heurapna. Pararegat harita teh dibarewekeun lodaya teh. Temal Mang Rubinta keukeuh nyebutkeun nepung lodaya bodas. Leng menang sawatara jongjongan maaki jantra ngahulang ngadenge caritaan kitu ti Mang Rubinta. Dan inget yen ti heula kungsi waktu aki jantra ngajonan ti urang rampung. Kungsi ditulungan ku lodaya bodas tapi harita lodaya bodas paeh ku rampung. Samalah aki jantra inget kana amanat ti lodaya bodas. Jadi titinggalian ilaing harita teh ngepung lodaya bodasnya. Aki jantra kakara nyarita deui tumanya ka Mang Rubinta. Nyaan kuring mah jeung sabada batur harita ngepung lodaya bodas lain rumah aki. Kata sapiraku deui kuring kumawa nikah aki gitu. Si aki teu percaya mah pege tanyakeun ka batur salembur kuring. Teu kitu ge tanyakeun atuh ka babadegana Mang Mamajengan anu ngaran si Benul tah. Tema Mang Rubinta sajelasna. Nyaan saruba kitu mah dewek nu salah mun deui. Salah kumaha ki? Mang Rubinta malik netep beungeut aki jantra. Salah dewek. Bongan waktu dewek ngayunan ti urang rampung kunci nyamat lodaya bodas. Nyarita lodaya bodas datang terus ngabelaan dewek. Ngan lodaya bodas eleh malah paeh. Ujitna budal badi ka tilu ku badog si rampung. Nyarita samemeh lodaya bodas paeh kungsi ngarangkul. Kana awak dewek malah make amanat sagala. Tidak mungkin cuma tu diri dewek teh euy. Kahentepan kulohna manusia jajajaden. Atau disebut lodaya mamalihan teh Mang Rubinta. Saruba kitu mah dah sarwe jeung dewek nipu sorangannya. Tepugupu dewek ngadon nyamat atau meminta tulung ka siluman. Nyaan jadi dewek kaliru euy. Ari pangeran nu maha kawasa ku dewek teu disamat. Cina ka abus kitu mah dewek teh Rubinta. Kapidang dungelingannya. Paingan atuh batur salembur ilaing jeung si kujang ngadodek mahala ka diri dewek. Aja kitu we dilihanna diri dewek teh euy siga lodaya bodas. Jahatnya keur si jante. Cek aki jantra siga nu amok. Jeung ngarasa kaduhung sagede gunung make nyamat lodaya bodas atuh Mang Rubinta gogodan. Baru teh kitu ki. Atuh ari aki kaos lain kolot we teh pugu-pugu ngado nyamat lodaya. Eta kumaha rasana ki harita waktu dikarpung ku batur salembur. Jeung waktu diek di pahala ku jangkarna. Iku kumaha rasaan dewek mah biasa we samodel kieu. Mana ya oge karasa kana awak dewek si aya nu berat kitu asa berat. Ayeuna kumaha atuh ki? Bisa lamun aki ka ditu jeung kuring. Anu maksudna nyumpunan kana angkiran ti Mamajengan we. Sab tadi papadon Mamajengan teh. Aki kudu kairingkeun ku kuring samalah lamun aya mah sakalian jeung jangkarna. Mang Rubinta nanya kana pamadegan aki jantra. Watak si kujang mah harita ge basa rek ngabanding ku halu teh ya. Ulah mah eueuh deui ka dieu. Hari kitu di ditu eueuh deui nya. Namanya kuring nanyakeun ka dieu lamun di ditu aya mah tuh gi. Eta ka mana cenah tuh? Nah nyata nya Haji Mas Nurbaya putra Mamajengan. Hari kitu tepi ka kiwari nu diteangan eueuh nu neangan pon kitu keneh. Jadi kumaha atuh aki bisa kira-kirana kairingkeun ayeuna ku kuring. Pokoknya mah doa iki kudu ka ditu mah sugan kaduga. Ngan kaheula urang nanyakeun ka sini ni. Kaidinan tawan teu. Temal aki jantra tuluy ngagegero Nini Asem. Pamajikanana nu teu sakumaha lila nurojol. Para wargi anu mulia, harita Nini Asem tuluy nyarita. Aya naon cenah ki? Nini Asem bari nyampeurkeun. Eta cenah euy. Ki binta kajeuna teh dijurungan ku ajengan cenah kitu. Cenah mah aki kudu ka ditu teuing aya naon perlu nama. Eta kira-kira nanya gidinan lamun kami ka ditu. Aki jantra tumanya ka Nini Asem.
naon hari Shakira ku aki kadugawan naman malempang ngan kadewe datang ka ditu di kalepung deui samodel ti heula. Ya tuh nini ti lama kitu sotenan dumewe ti tinggalian kuring jeung batur salembur sigalo daya bodas. Ini geus manggih keterangan ti aki tur kuring geus naon teh kuring ge geus ningali teh geus sigalo daya bodas deui. Hari ini kumaha atuh rek milu ka ditu? Wah kami majeng wae si aki we jeung lain ka ditu ngan omat balik na kudu diajapkeun ka dieu jeung lain binta. Tuh we tuh kuring diajapkeun ini. Untuk kan bising kaburu panas tinggi di jalanan. Tema Mang Rubinta. Rap aki jantra make baju kampret hidung samalah make diikat segala. Ini ayo atuh euy kami leke di heula we. Aki jantra bebejah heula kan ini asem. Jeung ka ditu omat binta jajapkeun deui balikna ku ilaingnya. Ini asem meni omat-omatan pisan. Sabab Mang hariwangkeun inggis tepung jeung bangsa rampong. Insyaallah nini aya tuh nini. Jeung atuh ngan hampura we euy mun teu disuguhan cai-cai acan ongkohan milun sireuna ge kakaragur. Lah keun wae ini dari semah ieu atuh lah. Tema Mang Rubinta. Loba wangkongan di jurut tarurun terus arinit. Aki jantra leumpang dihapit ku Mang Rubinta jeung ku si bendul sabab masih keneh can jagjag bener. Cag urang tunah heula dina hanjuang siang urang teuneun dina haneuleum sieum paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeureuh. Urusan aki jantra nurek nepungan ajengan Abdul Soleh. Kaselang heula ngadadarkeun saurang kapala rampong anu garang taya bangsana taya lian anu katelah sinaga hejo. Sanggeus kalengitan ku aki jantra gawena urang maring ka anak buahna. Samalaya 5 urang anak buah nu peutingan aki jantra ditulungan ku saurang wanoja. Keur ngajaraga ditebas kabeh disariksa nepi ka aya saurang nu tatu. Malah terus mabur sabab teu kuat ku kakejeman naga hejo. Leungit kahaneueulna tina urusan aki jantra dianggap kabur. Ayeuna timbul aya niat hayang ngalamar Nyimas Nurbaya, putra mama ajengan Abdul Soleh. Nu can kacaturkeun geus balik deui acana. Isukna naga hejo ngagerowan anak buahna tiluan. Minangka nu dipake tanggelan ku manehna kalawan teu hararese tiluanana pada daratang. Pokna saurang katelah silanak dumanya. Naon bah kuring jeung we batur duaan yangkir deui aya pancen kudu neangan si jantra dumeh peuting mangkungna kabur. Pokna bari neuteub kana beungeut naga hejo. Wah artina neangan aki-aki gelo. Dina ngejatna ge moal lila umurna sabab tas disiksa sakitu rupuhna. Wah bangkena geus diraraweg ku anjing. Tanya kieu euy leuleunak wargu rodong. Kulantaran hate dewek teu beunang dipapalerkeun. Menita sirikna ti peuting ka impi-impi beurang kagunamkeun. Ngahakan kejo asa tata nginum cai asa tuak bari lain heureuyan deuleu. Nyata dewek hayang kalaksanakeun kawin ka Nurbaya anak ajengan Abdul Soleh. Eta kira-kira lamun dewek boga pamajikan ka Nurbaya payus teu ha? Naga hejo nanyakeun heula ka anak buahna tiluan. Lain payus deui atuh bah, begieu lah pokona mah. Mata asa beuki tanang we atuh lamun sebuah abah boga pamajikan ka Nurbaya mah atuh. Pariuk ningang kekeb atuh bah. Temal silanak muji. Dumeh kapimpinan muji bari jeung para mitra. Aya nu dituju. Ngagumbirakeun nu jadi pimpinan atanapi asal bapa senang. Bener sia ngomong celanak. Nari abah. Lain horei kuring manyaan. Mata asa beuki gagah temenan atuh. Kumari cekiling wargu, dong. Naga hejo nanyakeun kedua. Lah, lewe kaki anak bah ngenyan teh magagah tuh. Temal wargu. Puguh yang irung naga hejo asa beuki lunga, beuki buka pada katak seuri. Naga hejo seurina nulak cangkeng kitu di anak buahna tajalian wargu jeung lodong. Milu seuri ting bara katak. Worowok naga hejo nyentak panon meniteu sirikna biji lekabe. Kelo sia. Lewe ka aing ha? Lain ngalalewe bah, cek si lodong rada pupurungkutan. Ini biasa yang ngilu seri. Naon sia maksudna? Seri teh sun kuring mah ngilu bunga we bah. Geus kacipta lah. Mati sugeman temenan boga bah boga pamajikan ka Nurbaya, mangkeuning sakitu bae nol nerkomna deuh. Bae nol hedod. Awak ieu mah teu mulus ngagelempong sumukoneng siga ceulam peneng teh bah.
kadewek keur ditamplokeun kabeh ka Nyi Mas Nurbaya. Si Herang mencerang si Helon. Si Bahenol Hedon teh aduh sugan mah beurang kapilang daam peuting ka imbi-imbi dah. Si Herang mencerang Nurbaya. Singgana dewek lamun teu bisa euy nyandingkeun anu geulis model Nurbaya aduh bisa gering nangtung ngalang layung dewek euy. Naga Hejo para mitra asa kaalem celengkeung si wargu ngomong. Masalah orang sadaya. Harita para wargi sadaya si wargu harita tecelengkeung nyebutkeun Naon sia wargu? Naga Hejo sanggeus seuri beberapa katakan teh ngadak-ngadak jempe. Tuluy nanya bari mureleng kana beungeut si wargu. Ane teh bae lamun abageus kiwin ka Nyi Nurbaya teh lah. Beunah bae kudu bisa eta. Bisa naon sia? Kudu bisa mere mas kawin? Hayang naon mas kawinna si Nurbaya? Ku dewek moal burung dicumponan. Hayang mas kawin ku Mas Inten ku Milincing? Hayang ku duit sagemolan? Hayang dipangnyieun ke di mah gedong si gerong? Mandong disebut si Naga Hejo. Lamun teu kauntu pamentanan Nyi Mas Nurbaya. Hah? Cing sok naon? Lain ku perkara eta bah. Tapi abah kudu bisa salat sabab bapana Nyi Mas Nurbaya ajengan. Yah, ceuhil perkara kitu mah wargu. Madak naon? Gitu dongko dewek menu dongko, gitu nongeng dewek menu nongeng. Nurutan we naha. Enteng. Para wargi sadaya jelema model kieu geus ampun. Aya kitu didinya ye. Si Naga Hejo mang urang teras. Baru bapak Nurbaya geus diheula salatna. Bah, loba tatanya teuing sia pokona dewek laksana ka Nyi Nurbaya. Pati-pati aing modal gitu penasaran geus wareng sosono anjing Nurbaya. Suka hati berhasil aing rek ngalaksanakeun tugas di dewek. Lanak. Madi ditahna we kuring ngobalah. Risukan teu naon rek pagi toki teu naon. Hari cek pikiran di lain kumaha lodong? Naga Hejo nanya ka si lodong nu keur ngalepus ulu. Ai perkara ini mah tong boroni geus supageto. Ajan poe ge teu naon atuh. Mandatangna ka ditu ulah secara dirataraga dipenta ka indung bapana. Terus mah ditanyakeun heula jenisna, nasukan teu rek dipihara ku babah. Kapan tadi ge keur kolot mah, ditah moal nyarek moal gumantung kana pamadegan masing-masing can kitu. Aya dipenta ka kolotna kumaha lamun ceuk jenisna teu daekeun. Wah, tidak aku deui kapantar dewek teu daekeun oraman mah. Dianggap diri dewek manusia pangaji sabengol. Kurang naon diri dewek ha? Tong boroni urusan harta atawa duit. Kawani dewek eueun niti. Ilmu teu kaluhuran ku batur. Jago mana? Ku dewek rek dipangjat ke jeung. Cik Naga Hejo asareueus ku perkara wawanen jeung pangarti. Memangnya Naga Hejo kasebutna jalma dugus kasipuh ku ilmu kapatri ku pangarti. Duana jelema panggarangna sepi tanding sudah lawan lain bobohongan. Warja pangrasabah mah kitu mulai menaningan kana wawanen jeung kapinteran teh. Tapi nurutkeun cek beja di lembur pasantren aya hiji budak jajaka. Ujug kawani jeung kapinteranana samalah ku raet-raet lembur pasantren dipake tanggalan cenah kitu. Sangarana umat ngelekeun si buru teh setan sia umat satebak geus miris setan teh geus montong loba karingrang geuleuh ayeuna keneh ilaing tiluan bulu ini datangan ajeungan abdu soleh bejakeun poe isuk dewek ka ngalamar anakna jeung kredit. Cik Naga Hejo para wargi geus eueuh tempo cari karita kudu ini teh para wargi sadaya. Atuh anak buah nu tiluan teu bisa majar kumaha. Sanajan di lembur pasantren aya nu dipikasieun ge kapaksa ini. Hari teu digugu da puguh geus apa kana adat pangadatan Naga Hejo tukang saho kadua gaplok taya ras-rasan. Tilu urang anak buah Naga Hejo kebat lumampah rek ngadatangan ajengan Abdul Soleh. Sedang si lodong dina hidipna teh setengah kapaksa. Ku kasieun anu jadi pimpinan ari hate mah teu weleh lelenyapan. Sabab nurutkeun ceuk beja di lembur pasantren aya hiji budak jajaka mulai lumayan tina bab wawanen jeung pangartina ngan canyahoeun ka ngaran karna nu ku kiwari masih keneh neneangan Nyi Mas Nurbaya. Wakas na saya.